Aduh. Ya usaha ngan karak menang sakieu eta meureun. Sautik banget. Ilok jadi duit ya ringis kieu ya. Lapar, Bos. Pantesan 10 jutaan wae. Lapar meureun lapar. Geus lah aing karunya ieu geus sabulan sia can nyatuan. Geus aing nahan keong ya saker parab sia lah. Jedoknya. Geus icing anu ku aing paraban. Dengan parab yo. Aing mah kuat kieu geuningannya ngabelaan hayang beunghar teh. An keong saker sia ya demi sia ieu teh anjeun. Ulah ngalakon aing ayeuna bebeunangan parab sakur sia engkena sia teu ngasilkeun duit pokoknya anterkeun ku aing ieu ya pokona awas ya amun teu ngasilkeun duit pokoknya anterkeun ku aing kana bogana sia dipecak sia Baraju ya, baraju. Bare baju mah, oh baju heeh. emang menang di hutang gitu Tangan wae ya, Ge. sugan teh menang gitu di hutang amun menang di hutang erek nyokot 7 mah yarnen Di hutang ajen. yarnen Hajeun. bayar Yang panen bener. Ayo. waduh naheun ya Bare di mana ini dihara? di dia tah di bumi lah gila dagang nak Geus lila, cuman ieu teh dagang baju di hutangan wae, tekeun malalayar. Waduh. Lahir. karunya amatnya Nyarakotan mah nyarakotan, mayar mah henteu. Kamararana meureun jelema nagih-nagihan teu menang duit acan. set deh karunya jaba panas kieu geudeung tungguan atuh nya urang nyokot cai heula Geus sok aya mangga. betul set deh amat ya bisingan aus neng Mah. set Nuhun, heeh Iya, dileutnya. sok mangga teh jauh meureunnya Jauh muter-muter. waduh karunya euy coba jauh coba panas kieu nya coba pakaian di hutang mulu Lieur usaha teh usaha naon meureun aya mah naon teh hararese di hutangan melulu. hayang beunghar hayang Hayang beunghar mah. ngan kitu meureun kudu aya syaratna wae Syarat mah. nya pas zaman ayeuna teh gini kadukun Tapi manjur teh supaya dagangan laris gitu ya, tah. ya usaha urang bisa buat kadukun kamari Nyaho tempatna. nyaho neng bener niat mah penting hati-hati Teu heula. Eta naon sih nya? mana Eta. yuk yuk wasiat ieu teh Siga teh jiga anu burut. Tadi Buset. teh perhatikeun wae. ampun aing mah emang lagi kamari mah ti Garut abdi teh terus ayeuna di Cilampayan kamari mah burut ayeuna mah ambay-ambayan Satu ajakan ke tempat si Liar. geus ayo siap bener siap Siap lah. heeh Tapi pamentanna teh aneh kan? aneh ayeuna mah urang ngan anehna naon parabjina Non. kieu bayangkeun ya batur mah parabjin batur mah hayang nenen nya ieu mah parabjin pos kieu keong gampang lah Aneh sih nya. heeh penting kan duit. Tapi bener teh ya manjur. Jelas Coba teh orang anter ya, supaya dagangan teh laris gitu kan anu Gitu. ngahutang malalayar. zaman ayeuna mah teu kitu moal boga duit nih Nah, yuk. geus ayo ini gampang lah kajina di dieu lah Nunggu nih aja ini sok ayo Urang langsung ka ditu. geus ayo ayo Neng, naik motornya. Emang jauh Oh, Yuk, ayo. lumayan. Kudu. Yuk, alat peranti naik motor na yuk. Sorry ya. Bisa mah ya. Serak. Dulu. Ayo.
Nah, motorna teu pernah naon kan ya? motor wae sia mah. Aing ngomong ayo. Bener motorna. Rusak. Deh, Aya wae. mangkaan. Banda hiji-hijina aing yo. Wah ampun. Jampe hujan geus dibacakeun nih jampe hujan. Kamari cenah abe di lemah teh abe loba datang ka dieu. Aduh, ya jadi dukun ampun ieu dukun. Dukunnya bagi kok sinetron atuh ieu mah. Rame-rame keur henteu. Loba namanya henteu. Sepi euy dukun euy. Sepi gawe di kabel jadi masalah. Eta penting mah ditoba. Tepat-tepat jadi dukun. Jelema datang ka dieu, cenah hambung babari. Jadi dikeun dukunna beunghar, mah kuat. Baik kan atuh kos kitu mah jeung dukun teh nya. Dukun teh kaset. Labat ilah, nun sabat lilabat, lila. Saya mah lilabat ya, saya mah lilabat ya. Hei. Beres sih saya mah teh ya. Yo. Dek. Buset. Yo ceritana yo. Naon ngacai deui. Nah, sia mah. Ulang tak, ulang. Naon sih? Buset. Elah, edan ieu mah. Ledek bur batus teh. Teh nya awewe ieu. Di gunung mana sih di awewe ieu? Bawa. Hah? Di gunung mana sih awewe di bawa ieu? Set di Gunung Wako ditu. Nah, yo mana teh? Kurang. Hayang beunghar cenah. Dagangan sepi wae. Ya sebenarnya dagang nah. Oh, Dagang naon sih mah kita dagang naon? Dagang gembolan. Dagang gembolan meureun. Hayang biasa kos batu rame kita dagangan teh. Heeh, abi ulah dihutang wae kitu. Jelema teh hutang mau tuh aneh mah. Heeh. Ayeuna teh penting ayeuna mah menta gitu manehna teh hayang sigap kos uing gitu. Pada di maksud sukses. Sukses alhamdulillah gitu. Lah eta kitu. Heeh. Berarti kepake mun ka abah teh ieu. Alhamdulillah kajenting. Ayeuna kakara kabel di motor butut situ tuh. Oh. Nya. Heeh. Heeh. Oh, bawa kena motor kemarin. Bawa toko sebatur. Ulah eta kitu. Si Rombos. Lain si Rombos. Ranggati. Busrak. Oh, Kunaon neng, enon neng. Kumaha maksudna kadita teh? oh, jelaskeun ka Neng, jelaskeun. Aurana. Hanya auraan. Edan. Aur-auran ya, Bah? Buset. Aur-auran cenah. Iya. Kunaon aya naon? Supaya dagangan rame wae. Kunaon, Jangan Bah? ngahutangan wae, sama layar. Nah, Tah. si rame jualan gitu. Jualannya sih rame. Ulah jabak-jabak asal dagang Di hutan. di hutang. Majar teh yarnen. Naon tak? Mayarna panen. Jadilah, kumaha jadi duit. Eta Karunya teung. Baju datang teh pasien jeung geulis. Nah, Nerpes abah. buset. Bruh. Atuh. Aduh. Bisa tuh nolongan apa? Bisa. Bisa. Biasa aja. Lain, istimewa teuing tah mu baeuna ieu. Nah. Semua gede banget ah. Lain butuh jampena. Jadi di doping usah gitu neng. Oh. Di doping usah gitu meureun. Minta dopingan anak. Aduh. Oh. Gara-gara tuh atuh. Shit. Aduh, ampun ah. Lagi garon mah, Bah? Hayang banget. Shit. Rampun aja dukun. Langsung doping ya. Oh, doping. Beres. Al, bakal dia Al. Perkuyan, iya SMA ya, SMA jauh. Ada, perkuyan nak. Apa? Dok dia. Ilik tah aja SMA ya lo. Muset bah, gerik banget ini. Ya bos. Naon? Boleh oke teh bah. Boleh kunaon? Ini asisten. Asisten. Eh, Nah bener dah ngomong teh asisten. Asisten. gitu baru. Ya grogol dah, baru pernah geus sih ngomong di grogol. Lain gua mana grogi. Dibalik. Lemah. Saru mana geuning ya? Ya itu boy wajang ya. Ampun. Ampun ya. Buset tuh kudu diserikeun. Si anak kun. Asisten gitu mun dokos kieu mah grogol. Lagi dukun. Grogi dia. Sebelah 12 mana jadi neta mah? Mata lagi sing kerelep, Ben. Kuat. Ah, naon tah? Buset lu hurung mata lagi juga macan. Emang lampu neon urung. Sut. Bener imah. Anu kos kieu mah resep mah. Asik.
Borone ngabah anu nganterna ge beuki. Ulah, maka teh kudu mah. Cing, cing. Batu teh pokonya. Sok ayo gerak. Gila. Bismillahirrahmanirrahim. Jika racak ninggang batu lila-lila jadi legok. Tai cak-cak nempel di utuh lama-lamanya dilebok. Busuk. Udah, buset. Udah, si kunaon. Kos gitu geuning mantra nanya. Lah buset di datang jin ayo. Tadi pilih kieu. Bismillah. Tuh. Busuk. Abah eta naon, Bah? Hai goblok. Buset. Buset. Ya anu lain nih Jina ya. Buset si keluar dewa sih yo. Ampun dah. Ampun. Larang Aduh. Pantesan ieu yo. Udah sih. Yang jadi kukurujutan wae. Keluar manten eta jukur kos kieu. Padahal urang rek manggil tuyul. Emang ieu naon, Abah? Lah imajin biaran manehna. Oh, suguhan teh kos cemon tuh dah, Bah. Buset ancemon. Bisa kieu kasih nama ancemon. Kunah. Sawah panen buku tuli. Apa tuh? Ya pasen menigeli. Buset deh. Herangnya jin herang. Bos. Wah gagali saya mah ieu bener mah jin. Nya. Lah jileun itu. Oh kurang. Ya tukang turup gini Apa di dunungan maneh? Dunungan di bulan beken. sia ieu. Tukang di paraban keong sakilo. Oh, saya tidak boleh kita ente. Pangan teh bangalakeun. Eta si kaum teh. Itu supahan, uluna kos hulu. Bedog. Udah Mas. Bener. Pegang pacul we atuh. Sarwana. Bener sia mah dek. Hayangnya. Ya. Dukun jayang. Eta. Dukun gilo. Oh, sarwana. Lain gelo. Edan. Geus ya, geus ya. Jadi banyak cincong. Oh, kunaon? Nah, anu penting mah aing hayang beunghar manehna dagangan laris. Babari yo. Nah, ayeuna kumaha Jin? Tah. Gampang. Jadi kieu ya Jin. Ieu dunungan maneh. Ieu dunungan maneh hayu nama ieu. Tah tuturkeun budak ieu teh duaan cenah harayang sukses bareng har. Asal mahir syaratna. Ngan syarat jeung syarat udah. Sarana saruan teu. Sarua eta mah ai maneh nama meureunan di tanggal kayong sakintal. Ari maneh saon. Nahan di manehna? Ya beda kali mah sapasena geus. Tara Ieu mah. Itu teh balik. Saon ge diberi ngendong ongkos. Hayang ngendong. Cina dong cenah. Abah. Cina kudu di teke heula seutik geus Bah. Ulah dikasih kudu letak sekali. Waduh. Ki status di KTP jin singal. Singal. Bray, jin singal bray. Buset, aing mah. Aya sok gerak-gerak dia kan atuh supaya daganganna laris. Oh, aing mah tah. Singal kumaha kemari boga anak nu di alis doang 3 eta. Busut. Oh. Eta mah di imah. Anak lain singal. Aing ngomong di singal wae. Eta anu di ais 3 anu diseseret 4. Naon eta? Eta we ge rada ngahutang eta teh. Buset. Hutang. Eta jeung bisa lebah hutang segala. Oh, sarua. Aing namanya. Pada intina geus nya intina we mah. Intina masih intina. Intina lah. Ayo sok. Aing mah tuturkeun ye nya. Kaing kudu sia kudu daek di titah. Nah, ka ieu kudu daek di titah. Da ieu dunungan maneh 2 eta mah. Oh. Amun ieu daek marentah ku pokona kudu daek tah. Ayeuna mah asupkeun yo, asupkeun deui. Ka mana ke? Kieu Jin. Ulah ngalanggar ya si ayo teh si Neng jeung si Kasep teh ya. Hayang bareng haji mah dagangan hayang laris. Nya. Bantu we manehna abe supaya manehna sukses kabeh. Sugan we jeung suga mun amun manehna geus sukses we ingeteun ka urang. Oh, kitu nya. Beres teh ya. Siap Besti. Jina gaul. Jigana mah bersta sebalik ti. Sakola ada orang di Oxford. Wow, mantap Oxford. Anu di Balanda teh Balanda. Kompor. Ayo ampun. Reo. Namun biasa teh.
motor geningan. Geus asep-asepnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Masuk. Yo, ieu jin kan geus asep yo. Oh. Ieu jin dicekal ku sajin aya. Bebas, wing mah. Amun kitu mah ieu jin kumaha we mereka si Neng. Bagus. Mehna teh mau botol ieu ya. Wing geus dumu geus kabel itu. Adi ning butut ge motornya. Ya, tapi asal teh Neng, jin ieu kudu dibayar. Beraha, Abah? 990.000. Tah. Kuat teh bayar jin. Kuat. Bener. Benar. Serius. Serius. Aduh, saya nyotosan teh. Ampun. Lagi bayarin, nak. Bayar ini mah, sok bayar lah anu temberakeun duitna. Temberakeun duitna ieu kalau berekeun jinna. Ya, leuwih teh 999.000 rupiah. Leuwih ieu. Leuwih. Buset. Tak manjur. Teh al tadi tah. Buset. Balik ke kawasan yang itu mal. Kencang lah, orang kasih dukun tidak akan baso ya. Bu, kencang. Set. Mai baso. Baso, penting mah. Satu wae ya. Aing teh tega aing kadukun anak gua we jeung anak gua yo. Aing bere yo. Buset, kedua ini deui. Tah, aing dumu geus hasilnya. Heeh. Tuh. Buset, bener. Tuh. Beres. Labet, buset. Sing labet. Hati aing. Hasil. Tah, hasil teh duit aing. Buset, aduh hari joko neng. Bener ya teh jangan. Buset, bener mah dukun tak sakti. Mangkana. Gas beres. Cak. Kantong. Geus ah. Ya bawa ya, nengnya, bawa nengnya, iya bawa aku neng, tenden di buntelan neng, dagangan neng selipkeun. Geus. Amun dagang mana bawa weh, bawa ke mana bawa ieu nya. Dijaminnya larisnya. Laris. Amun misalkan dagangan laris eta duit dicokot deui. Bisa, gampang ya, jempol dulu bisa. Lain duitna doang. Jinna ge kurang dilalapkeun. Ulah. Lah, modar jin mah. Kajian teh aing. Ya, bayar, sok tekan ngancang. Ayeuna hasil isukan amun teu hasil awas. Oh, sok mau mata hasil dia pasti manjur. Sok bagus, asupan. Ya, kieu namanya, enak ieu geus. Geus si Neng tadi tujuan mana dagang yang laris. Geus dibere jin. Ayeuna geus tuntas, geus beres. Geus enak segera balik ka ditu dam. Ieu saya mah masih dipake nih nangguan nih antri. Bos. Tapi lamun cenah isukan dagangan si Neng teu laris ya. Tah, duit kembali atawa jina anu kuing dilelepeun jeung abah digabi kuing si Neng. Teu percaya abah teh ini jadi dukun teh sem duga sama Nea, duit mah loba. Teu penting nu kos itu mah. Oh, percaya kayaknya mah. Nu penting amun misalkan di dinya si Neng isukan teu hasil wayahna. Geus kitu we geus. Geus nya. Mun ya. Aduh. Het, gua dapat ah. Nang ning. Geus. Santai wah, teman kuas ampun ah. Beres si geuning jil euy, tuh ladang ngadukun. Buset, Di kantong aja nih. buset tuh, kata kene nya. Buset bener harerang. Tah. Ieu anu 300. Jangan beli wadak. Ieu anu 200. Dia beli pempes. Ini si Al penting sih ngumpulkeun wae. Karunya asisten. Nah, iya yang penting mah yo. Duit sekilo bana, buset. Tah, jelem nih adukun jadi mah penghasilan loba, duit loba, serba loba. That's why today dukun. On the attention, see you next time. Okay.